Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفضل العلماء بإقامة الحجة الدين وأكرم الأولياء بظهور الكرامة الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجات العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب السالكين على منهاجه القويم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال نبينا سيدنا محمد من عصرت عليه حاجاته فليكثر من الصلاة علي فإنها تكشف الهموم والغموم والكروب وتكثر الأرزاق وتقضي الحوائج وقال الشافعي من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ لهم طعاما وعمل إحسانا بعثه الله يوم القيامة مع الصادقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم وقال في كتاب البردة فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدان في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البر أو رشفا من الدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والرحمن القدوس الباعث المقتدر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dalam kesempatan yang mulia pada malam hari ini, senantiasa disim abdi ikut serta di belakang hadirin hadirat
untuk memanjatkan tasyakur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah memberikan beraneka ragam nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga urang tiasa kumpul di ieu tempat anu agung. Tujuan urang ngagungkeun Maulid Nabi besar Muhammad, sanjungan solawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya senantiasa Allah nyurahkeun rahmatna ka paduka alam baginda agung Nabi akhir zaman, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling sakti, Nabi yang paling gagah, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cikang jong Rasul pang paling pelit-pelitan jalma di alam dunia ketika anu maca salawat teu ilun sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang sangat dipeka hormat kudisim abdi, para dewan guru, para kesepuhan, para hujaj, alimil ulama, lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman bi'ulumihim. Urang doakeun para ulama, para kiai, para haj, supados panjang umur anu berkah amin, supados sararehat amin, seurizki nu berkah amin, pamajikana dua amin. Euy menik kompaknya amin. Sangat dipika hormat kudisim abdi aparat pemerintah baik sipil maupun militer, khususon aya nu hadir ti Kapolsek, anu hadir ti Danramil. Urang doakeun para aparat pemerintah supados ngahiji jeung para ulama. Berarti ayeuna ieu termasuk kana aparat anu bagus cik mungguh agama. Amin. Bil khusus deui yang terhormat ka aparat desa Bapak Lurah, aya Bapak Lurahna, Bapak Desa. Anu mana Bapak Lurah? Wijak Asep. Allah. Eueuh cenah aya. Allahu Akbar. Urang doakeun Bapak Lurah anu ayeuna keur ngagungkeun Maulid Nabi supados Bapak Lurah anu jurdil amin. Supados Bapak Lurah jadikeun Bapak Lurah anu seperti Khalifah Sayyidina Umar. Anu mana Sayyidina Umar keur ngaji seorang pimpinan sok karunyaeun ka masyarakatna. Amin. Sayyidina Umar ku karunyaeun ka masyarakatna sehingga masyarakatna sok ditengoan ka imahna, ditengoan tina masalah beasna. Amin. Iya sok nengoan ka masyarakatna, sok nengoan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ih, hebat ya Pak Lurah. Yang terhormat tokoh masyarakat Bapak Kiai Musli, Bapak Haji Musli. Yang terhormat Kiai Johar, urang doakeun tokoh masyarakat supados panjang umur anu berkah dengan semangatnya, dengan berjuangna tokoh masyarakat sehingga ayeuna seperti kieu, sehingga kakompakan di masyarakat Malang Nengah. Amin. Urang doakeun supaya rizkina seueur. Amin. Tur berkah. Amin. Doakeun ieu tokoh masyarakat pamajikana hiji bae. Oh, hayang dua cenah nambah. Yang terhormat bil khusus segenap lapisan panitia yang diketuai oleh pemuda, yang didukung oleh orang tua jeung janda-jandana anu parantos antusias memperjuangkeun
dina ngagungkeun ngaramekeun ngompakeun maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos berkorban dina fisikna berkorban tanaga pikiranna sareng artosna. Urang doakeun panitia ieu sadayana sing bararagus seueur rizkina anu berkah digampilkeun dina pakasabadana sing husnul khotimah daek ibadah ka Allah amin daek nyontoan pertama salat ka masjid amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ningali heula ye naon ieu cenah temana semangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul untuk menguatkan ketakwaan dan keimanan serta persaudaraan persatuan. Sadaajan ngajelaskeun kana pokok masalah badena Rasulullah ka ibu-ibu. Ibu-ibu ieu malam ayeuna ngaosna hoyong leuleus hoyong heuras. Sing kompak ibu kan Rasulullah langsung aya izin kan? Ibu-ibu hoyong heuras hayang leuleus. Hayang heuras siap. Hayang panjang hayang pendek. Panjang, wih hebat ibu. Nya panjang, nya heuras. Lamun teu heuras hampura, lamun leuleus. Lamun teu panjang hampura, lamun pendek. Berarti ayeuna mah arek leuleus, kadang heuras. Kadang panjang, kadang pendek. Ari bapak-bapak mah nurutkeun bae ieu. Nurutkeun bae. Kembali karena asal pokok dina tema semangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang hirup di alam dunia ayeuna butuh rahmat Allah, butuh syafaat Kangjeng Nabi Muhammad, butuh fadl Allah, butuh pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad. Ayeuna urang ngadoa salat lamun teu aya rahmat Allah percuma. Kadang salat urang lamun ningali kana rukun anu 18 kadang teu asup. Ningali salat urang kana kahusuan ti para alim ulama ngikuti Kangjeng Rasul kadang teu asup. Karena urang salat mah jasa doang salat, hate mah ka Jakarta. Jasa doang anu salat, hate mah urang inget ka salaki can ngiriman. Betul Ibu? Tah gitu. Makana ayeuna kejar dina fadl Allah, kejar rahmat Allah. Urang butuh syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dina kasalahan urang, kakurangan ibadah urang teh urang perlu pertulungan Kangjeng Nabi Muhammad. Karena urang jaga teh bakal memanggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Nyuhunkeun pertulungan Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti urang semangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul Muhammad. Karena urang teh hayang pertulungan. Berarti masyarakat Malang Nangah ayeuna bersemangatlah tahun depan. Semangat urang dina perkumpulanna, semangat urang dina kemajuan untuk ke depanna, semangat dina urunana, betul? Kadang-kadang dina urunana sok sangeuk eta. Bahasa-bahasa kieu. Kami umat Nabi Muhammad, kami cinta Muhammad. Dipenta urunan, aya urang pan urunan ya. Nek sabaraha sok geura kalah kacaricing bae. Apakah itu yang disebutkan semangat? Tidak. Kadang-kadang eta sok ibu-ibunya anu sok malototan ka salaki. Betul tuh, Bu? Oh, telok. Telok. Oh. Aya telok mah. Tapi kadang-kadang ibu-ibu naon sababna? Tingali dina kitab Uspuriah. Sugan bener jeung ti dieu fakta sugan ieu mah ti dieu mah mungkin lalakina meureun anu pelit bikang anu bager. Nah lamun dina kitab Uspuriah upami telepat mah si salakina bager si bikangna pelit. Lamun nek mere molototan si pamajikan. Ulah gede-gede. Kejo tuh. Kitu eta. Lamun arek mere deui bari nyamuni leungeun. Awas ya mun gede awas yo. Cik pamajikan teh.
teloknya untuk dasarna ge berarti kudu gede ayeuna mah mere jeung eta jeung urunan. Oh gitu. Terus anakna mimpi dina mimpina ari salakina asup ka surga jabager meureun merena telok nyaho pamajikan. Pan salaki lamun teu mere teu apal pamajikan mere kan senyum bae nya asa nurut ka pamajikan. Horeng meureun eta salaki bari salat bari mere jeung urunan ilah menyambut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antarana tah. Tos kitu ari pamajikan mah kana neraka. Cik pamajikan kakak tulungan kak pan urang teh lope-lope. Cik salakina hampura neng karena geus janji Allah lamun jalma asup ka surga moal bisa neangkeun kana neraka moal bisa Bu. Moal. Makana ibu ulah pelit lamun dipenta urunan supaya asup ka surga. Lalaki sarua deui lamun dipeta urunan ulah pelit supaya babarengan asup ka surga jeung pamajikan. Cik anakna teh kieu Gusti coba ye bere ye cai talaga kausar coba Bapak pangmerekeun ieu jak emak dina neraka keur jeritan nyeri. Cik Gusti Allah malaikat bejakeun bahwa moal bisa nu di surga nyician cai karena di neraka teu bisa karena geus jangjina naziro wa basyiro dina Al-Qur'an kan tidinya eta murang kali teh anakna gugah wawartos Kangjeng Rasul apakah mimpi benar si Kangjeng Rasul benar makana nu hade berarti ieu ketika masa depan bulan depan tahun depan ketika ada urunan bikin kabagusan ibu-ibu sing gede merena bapak-bapak sing gede merena karena urang teh sodakoh dina sodakohna wasilah fadilah dina sodakoh tingali dina kitab Tanbihul Ghafilin lamun jalma anu sok sodakoh eta barang sodakohna jaga bakal ngahalangan tina panasna gamparan ambeuanan neraka bakal ngahalangan panasna matahari kajaga di poe kiamat. Jadi urang pada gede dina urunan. Kumaha setuju Bu? Setuju? Kaduana kudu semangat urang menyambut kelahiran Kangjeng Rasul. Urang berkorban dina tanaga, berkorban dina artosna, berkorban dina pikirana. Tingali dina kitab Madrijus Su'ud cik Gusti Allah kuni Muhammadan soro umudan nuron pan urang ieu awalna tina nur cahaya Kangjeng Rasul loh mahfud kolam aras langit pangeusina bumi pangeusina kabeh teh eta tina cahaya Kangjeng Rasul cik Gusti Allah kuni Muhammadan ayaklah Muhammad soro maka jeleg ayaklah umudan tihang nuron berbentuk cahaya bahkan deui saencana ngadamel cahaya Kangjeng Rasul Gusti Allah tacan ngadamel naon deui tacan pertama teh nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten hayang ngaleuteuh lai izin kopi na gitu aya dosa nawaran kopi na teu aya tingali dina kitab Silur Asro karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sambungkeun kana nur cahaya Muhammad atau dina kitab Daqaiqul Akhbar saantosna Allah ngadamel nur cahaya Kangjeng Rasul tidinya cahayana teh ngarasa isin era ka Gusti Allah sehingga tina cahaya kesangna teh berupa cahaya tina cahayana ku Gusti Allah didamel kolam didamel loh mahfud didamel malaikat
tina cahayana teh didamal para ambiya, didamal para aulia, didamal bidadari, pangeusi bumi, Nabi Adam, sadayana makhluk eta awalna tina nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tina pare, terus kalapa. Berarti awalna eta ayana nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi, berarti urang mikir teu naon ieu para guru hayang tatih teu naon siap moal rubuh moal tanya moal terus lamun ningali asalna urang kudu mikir bahwa urang teh asalna ti nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangeusi bumi berarti asalna tina nur Muhammad sallallahu alaihi, berarti urang kudu mikir rek iraha urang ayeuna berkorban pikeun Kangjeng Rasul, rek iraha urang ayeuna berjuang pikeun ngagungkeun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna lah dina Rabiul Awal, bahkan urang teh lamun teu ngagungkeun Rasulullah ulah sok hayang menta syafaat, lamun teu ngagungkeun Rasulullah ulah sok ngaku-ngaku mahabbah cinta Muhammad. Ibu bari naros ka ibu, ibu cinta teu ka Kangjeng Nabi Muhammad? Urang kompak cinta henteu ibu? Yakin cinta 100%? Cinta berarti mahabbah. Lope, lamun lope kieu biasana zaman baheula jeung zaman ayeuna keur nisbatkeun ka urang, lamun urang bobogohan jeung bikang, lamun lope eta sok poek mata, poek hate. Cik kabogohna cik bikang teh kieu, lamun cinta kepada saya, pokona malam ieu jam 12 beulikeun baso. Nurut henteu? Nurut kan? Kulantaran bogoh kan? Lamun teu nurut sieun diputuskeun. Nurut kan? Ayeuna pengakuan ibu bener henteu doang kitu. Lamun cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu nurut teu ka Kangjeng Nabi Muhammad? Nurut tah henteu? Manidda'a hubba Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadzabun. Saha jalma anu cinta, ngaku-ngaku cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad min ghairi itba'in, tapi teu nuturkeun laku lampah Kangjeng Rasul, henteu nuturkeun sunnah-sunnah Kangjeng Rasul, cik Kangjeng Rasul bohong. Di antarana hubbun Nabi, Kangjeng Rasul mah ibu lamun arek kaluar ti imah salat 2 rakaat. Tujuan keluar ka imah. Ibu salat tante tadi. Berarti bohong. Bulan lain deui. Eta mah maktubah, fardu, ieu mah sunnah an-nawafil. Kangjeng Rasul sebelum makan saencana emam, Kangjeng Rasul salat heula 2 rakaat. Ibu-ibu salat teu saencana emam 2 rakaat. Bohong, berarti cinta Rasul. Heeh, dina Fathul Muin mah teu aya. Tingali dina kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, tingali dina An-Nawafil. Kangjeng Rasul teh kitu. Makana Kangjeng Rasul teh habiballah, kulantaran Kangjeng Rasul dina pemakiana indah. Hese kurang diturutanna uswatun hasanah. Makana lamun geus nurutan kitu berarti aulia Allah. Kangjeng Rasul kitu. Nek keluar ka imah salat 2 rakaat, nek asup ka imah heula salat 2 rakaat. Ibu-ibu lamun rek pangajian salat henteu 2 rakaat. Bebeja ge henteu ka salaki. Ibu ulah salah. Lamun ibu teu bebeja ka salaki eta nganggur ibu ngajina. Nah ibu, lamun ibu mahabbah kepada Kangjeng Rasul, cinta kepada Kangjeng Rasul, bener teu keterangan ieu? Awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati
an solatiha wa ba'liha. Pertama nu bakal ditanya pikeun perempuan awewe bikang kejaga dina poe kiamat eta teh ditarosna an solatiha solatna. Solat ibu ieu kumaha? Kecikeun si Allah malaikat tanya solat ibu-ibu Markonah bin Markoni. Ditanya, solatna kumaha? Pan urang kejaga mau bisa ngabohong ibu. Pan ibu kadang-kadang solatna Allahu Akbar raga madhab ka kiblat. Menurut madhab Imam Syafi'i urang teh kudu kana ain kiblat. Lamun Hanafi kana kiblat lain kana kiblat lanjut naon kana barat oge. Pan urang mah madhab Syafi'i urang mah kudu kana ain kiblat. Maka hate kudu ngiblat, jasad kudu ngiblat, ruh geh kudu ngiblat urang. Padepkeun hate urang ka Allah. Kadang-kadang urang salat mah jelas jasad mah Allahu Akbar, tapi hate inget kana hutang. Betul tidak? Hari kumaha eta salatna? Kadang-kadang salatna beda, Ibu. Ting Bapak Bang palinter ya ibu ulanan. Heeh gitu kan? Gitu. Ibu-ibu lamun salat ya. Kadang-kadang sameme salat eta kadang sok ngabarengutan salaki. Cik salat teh kieu. Neng gelis ngomong nama salaki neng gelis nya. Mending eta. Neng gelis pangjieunkeun aa kopi. Elah ka rek salat heula, pani mah panggilan Allah. Pakamak salaki aing, pirakeun teu bisa nyieun sorangan. Ya. Waduh. Hajupan ibu salat maksakeun jik salaki. Dasar bikang gebleg. Cik salak cik pemajikan aku maneh nu gebleg. Haju salat Allahu Akbar. Ingat ka salaki. Dasar aing dak boga salaki aing ngadoangna ika belejog salaki dah. Kasar kieu nyeun kopi ge teu bisa palaman nyeun bae ku sorangan. Eta salat kitu naon ditarima ibadahna, ditarima teu dina ganjaranna, ditarima teu dina salatna tidak, Bu. Tingali dina kitab Durratun Nasihin lam tuqbal muali tarima salatna hiji pamajikan lamun pamajikan samemeh salat ngabenduan ngaberengutan ngamarahan kanu ngajadi salaki. Salatna mah sah salatna mah tapi salatna teu ditarima. Makana lamun salaki ini tah ngucek kopi gancang kucek kopi heula salaki karak salat karena dina salat eta waktuna masing-masing aya anu 7 dina salatna. Sameme salat lamun salaki hayang salaki heula karak salat. Allahu Akbar. Makana ibu-ibu ieu lamun naik salat kudu minta hampura ka salaki. Kasep neng teh bade salat. Tong bendunya supaya neng jadi tarima salatna. Kajik salaki tidak kasantap meureun ieu. Ibu-ibu sok itu tara, Bu. Bohong, cinta Muhammad bohong. Allahu Akbar kan? Tah etalah berarti perempuan kepada suami. Lalaki deui. Kudu saringat. Siap. Oke, siap. Salaki. Lamun salaki nyarekan ka pamajikan teu salah, salaki doraka. Kugu pamajikan rek salat. Gora kucekan salaki kopi yo. Dasar bikang biadab. Salaki nu polos tama. Salaki anu parah tama. Kugu pamajikan arek salat tapi salaki henteu ngamaklum makluman. Cik aki cenah mana keterangan tingali dina kitab Buljan. Wastausu bin nisa'i khairan bil fa'li wal qauli. Lalaki kudu bahasana bagus kanu ngajadi pamajikan. Bahasa bagus neng gelis pinter. Ieu bapak sok kitu tara ka pamajikan. Ieu mah teu ngitung budak panganten baru bari geus aki-aki pun memang sunah Kangjeng Rasul. Jadi eta orangnya ka pamajikan teh neng gelis entos mam tacan. Dijawab ku pamajikan. Tacan lain gitu kan? Tapi lamun salaki ngomongna, coba dia Markona hayang dahar. Dijawab ku pamajikan, atuh mah dia bae. Cocok ya? Padahal tuh cocok.
doang cocok tapi henteu cocok. Lamun iya salaki nitah dahar emam tuang ka pamajikan ngabentak kanu ngajari salaki ketika mautna encan tobat ka salaki Allah nyiapkan 70 orai sujaul akro ngegel kanu ngajari pamajikan akor salaki cocok henteu tadi gitu. Makanya cikang jeung Rasul wastausu bin nisai khairan. Seorang pemimpin salaki teh kudu nyontohan bagus kanu ngajadi pamajik. Kayak pamajikana bagus deui kanu ngajadi salakina. Cocok tuh. Ieu mah kadang-kadang salakina nitah salat ka pamajikana, salakina mah telok sol. Ih, salaki salah nu kitu ngaranna. Cocok tuh, Bu. Iya ngaji berarti keras apa henteu? Sedang, hayang leuwih keras. Serak. Allahu Akbar. Subhanallah. Bahkan bahasa tadi, kayak ditanya ibu sholat, nah ibu ditanya sholat nu ke Allah kayak jaga dina poe kiamat. Cek si Allah malaikat tingali tanya iya awewe dina sholat na ya. Apa benang apa henteu tumak ninah nah rukun anu 18 benang tah henteu ieu salatna rukuna kapan cik malaikat Gusti teu benang he markona kunaon teu benang ieu rukun anu 18 tumak ninah teu benang lamun salat tarawih anu gancang geura beres pan teu benang tumak ninah eta pokona mah arek salat sunah arek salat wajib tumak ninah kudu dibawa karena eta mah rukun di mana-mana ninggalkeun rukun berarti batal sol intapa syartu pantapal masyrut bila mana syarat teu aya maka masrut moal aya kumaha jawaban si awewe Gusti nu mantak abi ayeuna kieu lamun cik Gusti calon neraka kulantaran salatna teu endah tumak niknah teu dibawa kulantaran salaki abi henteu magahan cocok berarti salah salaki kewajiban anu ngajadi salaki teh magahan kanu ngajadi pamajikan magahan rukun salat batal salat batal wudu muamalah pernikahan haram makruh subhat pagahan ku salaki terutama eta salaki magahan neng ka salaki mah kudu bagur cik pamajikan nya jadi lamun salaki magahan ke pamajikan neng kudu bagus ke salaki gitu bae eta kewajiban seorang suami teh magahan kanu ngajadi pamajikan berarti mizan timbangan hisaban jaga di akhirat salaki bakal benang awas kulantaran salaki taedor henteu magahan kanu ngajadi pamajikan betul teh ibu berarti salaki kudu kabawa lamun ibu masuk neraka kudu kabawa cik salaki kieu Gusti nu mantak ieu abi ieu nya meureun taledor pan abi mah entos nitahan pangajian per minggu ya kan emang kewajiban suami magahan kanu ngajadi pamajikan jeung anakna tapi lamun suamina nitah pangajian ka ibu gugur tina kewajiban magahan betul tidak betul ibu ngaji teu ibu dititah teu ku salaki tuh salah we salaki Allahu Akbar lanjut bahkan ningali dina keterangan tadi hadis tadi awwaluma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an solatiha wa ba'liha ibu jaga bakal ditaros ku Gusti Allah dina poe kiamat ieu endah teu an ba'liha ngabdi teu ka salaki ditanya ku Allah ibu lamun pangajian sok nempo laki kasep telok hata ibu kumaha lamun nempo laki kasep hayang henteu resep henteu sahwat henteu
bakal ditanya ku Allah. Ieu kumaha ieu ngajaga tah henteu ieu pamajikan ka salakina dina ragana, jasadna, hartana. Kayak jaga ibu ditanya, Markonah bin Markoni binti Markoni, anjeun sok lempang pangajian dititah ku salaki yang ngegukeun pada salaki, anjeun lamun nempo laki kasep eta hayang, henteu Gusti, tapi cing malaikat, heueuh, lamun nempo laki kasep nah hatena kieu, kasep amat dah ke, coba lamun jadi salaki aing. Ya kan? Kadang sok itu bu, ulah sok munafik bu. Aya kan gitu ate aya? Aya. Sedangkan tingali dina kita muka syafatul kulub. Terus kan ya? Bebek pamajikan bebek. Siap ibu-ibu? Lamun ieu pamajikan nu geus boga salaki, nempo lalaki anu kasep, hatena aya sahwat, aya rasa bogoh. Lamun jeung aing mah cocok eta. Allah mempersiapkan 70.000 malaikat ngalaknat bikang nu kitu. Cocok bapak-bapak cocok. Ibu-ibu cocok. Hajar teu laki. Hajar. Tingali dina kitab Ukudul Jen, sarua lalaki lamun nempo bikang nu geulis hatena aya sahwat. Wow, geulis dak. Coba lamun ku aing dieu dak. Sarua 70 malaikat bakal ngalaknat salaki nu kitu. Cocok, Bu? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya. Peres keur kieu mah sieun moal deui balik beti dia tetep aya laki mah kasep di bae komo lalaki pokona mah ulah pada urang na bae ulah bebejaknya ulah bebeja ye pokona engke ibu bakal ditanya masalah bikang ye masalah bikang kene ditanya ke Allah dina poe kiamat bu ditanya dina harta bandana apakah bisa ngajaga ngaraksa apa henteu contoh kieu pan salaki sok masehan apa kok ibunya lamun sapoena 100.000 berarti sapoe 100.000 dipasihan ku salaki teh neng ieu napa kos 100.000 ieu anu 200.000 teundeun nya geus pe salaki kitu maksud salaki mah eta duitna nu 200.000 anu 100.000 panapakoh bebas kan nu 200.000 mah teundeun tah tapi menurut bikang boga aing eta lamun salaki menta moal neng mana anu 200.000 mana kok eta nu kami salaki lempang beh jacik pendapatna boga salaki langsung online Copi langsung be Copi online lalaki teu nyahoeun awas nu kitu ketika mautna rek dicocrok ku orai sujaul akro artina kudu bebeja nek belanja lamun dit salaki bebeja kecuali napakona beda cocok salaki cocok bener ari surak bisi katempo pamajikan ke pas saya ke imah ya kembali kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul Muhammad SAW tingali dina kitab Madrijus Su'ud urang teh kudu bersemangat lahirna Kangjeng Rasul peringatan Kangjeng Rasul diagungkeun dengan sekuat mungkin urang karena sebelum urang ayeuna saencana urang ayeuna eta Allah geus nguningakeun ka makhluk Allah anu di langit jeung di bumi bahwa arek lahir Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi pada sorak sadayana ngagungkeun arek lahirna Kangjeng Rasul pan urang mah entos wafat Kangjeng Rasul entos lahir sancana urang mah sancana lahir ge ieu Kangjeng Rasul enggeus diagungkeun nu dia fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatihi sabba kullu sabbin cik Gusti Allah nu dia wehe fis samai anu aya di langit bidadari burok wahai anu aya di bumi sadayana makhluk bumi
cik Gusti Allah bihamliha Siti Aminah arek hamil ku kaula arek diturunkeun dipindahkeun nur cahaya Kangjeng Rasul tina Abdullah kana ibunda Aminah cik Gusti Allah langsung pangeusi langit jeung bumi surak bergembira hayang geura lahir Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena eta hoyong menang syafaat berarti ayeuna urang berjulang ngagungkeun Rasulullah ulah sieun urang sodakoh gede bakalna urang diganjar gede lamun sodakoh gede bakalna urang dibere ka Allah gede deui karena dina kitab tangkih kaul dijelaskeun eta urang sodakoh gede teh lain ngurangan tapi nambahan betul pancena meureun lamun sodakoh gede di maulidan paden sok ngomong-ngomongkeun ya iya duit 2 juta ti si anu bin anu pan ria meureun sedangkan lamun ria urang sodakoh gede amal ibadahna moal ditarim hejik saha eta memang betul dina kitab Duratun Nasin seperti itu tapi ningali dina kitab Nasul Ibad cik Gusti Allah aing resep ka jalma anu gede sodakohna santajan bari ria berarti urang teu naon bari ria sodakoh teh ya karena Kangjeng Rasul resepeun bari jeung Kangjeng Rasul bakal nyapa apaan teruskan terus lanjut ibu-ibu nah cik Gusti Allah pangeusi langit jeung pangeusi bumi kaula ieu arek mindah keur nur cahaya Rasulullah ka Bunda Aminah dina bulan Rajab dina wengian Rajab dina wengian Jumat mangkana cik Kangjeng Rasul sunah lamun arek barang jieun anak malam Jumat karena tidinya awal mulana karena Kangjeng Rasul ge dipindahkeun nur cahayana kana rahim ibunda Aminah dina malam Jumat bulan Rajab itu Rajab Ruah puasa Sawal Hapit Haji Muharram Syofar Mulud salapan bulan terus si Gusti Allah wahai malaikat Ridwan anu ngajaga surga sok bukakeun pintu surga sadayana karena Rasulullah akan lahir ke alam dunia bersorak gembira kabeh malaikat lamun dina kitab Burdah ibu dijelaskan ketika lahirna Kangjeng Rasul bercahaya muncar cahayana samekah sampai kaditu ka aras muncarna cahaya Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi makhluk Allah langit makhluk Allah bumi pada atoh lahirna Kangjeng Rasul aya anu teu atoh jin kafir iblis setan henteu atoh lahirna Kangjeng Rasul naon sebabna karena iblis eta moal bisa naik ka langit ka-7 ka aras kaditu kulantaran lahirna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi ibu tadi anu henteu gembira lahir Kangjeng Rasul saha tempartikeun saha tadi iblis setan jin berarti ayeuna urang hirup di alam dunia lamun henteu semangat kelahiran Kangjeng Rasul awakna aya anu nyarios lain abi lamun ayeuna urang maulidan tedaek urunan kulantaran henteu semangat menyambut lahirna Kangjeng Rasul berarti awakna aya ya kitu marah tante eja buktina seperti kitu tah sadayana ge gembira bahkan kehebatan mukjizatna Kangjeng Rasul dina waktu lahir teh ibunda Aminah waktu hamil dina 4 bulan hamil dina 5 bulan genep bulan eta natokot Siti Aminah bisa berbicara jeung sireum cik sireum kieu dina tengah peuting fil laili dina tengah peuting cik sireum Siti Aminah jungjunan nabi akhir zaman arek iraha lahirna kangen pisan
Cik Siti Aminah non sabab nasireum karena lamun teu aya Kangjeng Rasul moal aya kami gitu. Etalah hebatna Siti Aminah. Terus aya manuk, cik manuk kieu Siti Aminah rek ila lahirna Kangjeng Rasul, kangen ka Kangjeng Rasul. Cik Siti Aminah manuk, kunaon nanya kitu? Kulantaran kami kangen. Lamun teu aya Kangjeng Rasul, moal aya kami cik manuk. Hujan, Ibu, jaga mah di akhirat eta. Lain hujan cai, awas. Di akhirat mah hujan neraka. Lamun ayeuna urang masyako, lamun ayeuna berjuang Rasulullah, daek hujanan, jaga urang bakal asup ke surga. Setuju? Siap hujanan? Siap, ngeun Nabi moal. Atuh heuh nya. Atau kumaha pan Abi mah disadiakeun ka ti dieu lamun cek ibu jeung bapak setuju cenah urang dihandap abi ge dihandap siap karena urang semangat perjuangan lahirna Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu bapak jadi umat Rasulullah kangen teu ka Kangjeng Rasul. Jadi umat Rasulullah bahagia henteu? Bahagia henteu? Jadi umat Rasulullah hebat apa ente? Hebat. Siapa yang pertama di antara dan yang kedua, ketiga menyebutkan hebat? Yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Tingali dina kitab Nawadir. Dina kitab Nawadir, Nabi Allah Isa alaihissalam lempang ka gunung kulantaran aya parentah ti Gusti Allah bahwa di gunung teh aya syekh, aya jelema kolot ibadahna 400 tahun, bahkan dina ibadahna dina zikirna ke Allah eta sampai diuk tina batuna ngangkang ka luhur. Panasaran Nabi Isa, diteangkeun ku Nabi Isa, dihandap keneh tos katingali di gunung itu geus aya cahayaan. Apa bener ieu parentah Allah neangkeun eta jelema? Diteangkeun ku Nabi Isa alaihissalam. Pas diteangkeun bener bae aya jelema kolot, aya syekh luhung ilmuna ibadah 400 tahun ningalikeun be Nabi Isa arek nanya jaker ibadah. Jasieun salah. Ibunya lamun salah keker salat ulah sok kakak meta duit ulah. Sok itu antosan Bu. Jadi lamun salaki keur salat, ibu lamun minta artos antosan benya engke salakin ngakebelan salatna. Terus cik Nabi salila amat ieu ibadahna ieu kolot teh ya. Berhubung ieu kolot teh jelasna geus linuhung ilmu, menghargai kan Nabi Allah Isa alaihissalam, maka eta si kolotna eureun tina ibadahna sakedeung terus uluk salam assalamualaikum ka Nabi Isa. Assalamualaikum. Uluk salam eta sunnah. Dijawabna pan tadi tengah jawab. Pan ngajawab eta wajib, pan tadi tengah jawab. Kembali deui. Tadi cik syekh teh ya, assalamualaikum. Sip. Tah gitu. Dijawab ku Nabi Allah Isa alaihissalam wa alaika salam. Cik Nabi Isa punten syekh bade naros ari anjeun teh ieu saha? Cik syekh abi kaum anjeun Nabi Isa. Lain kok ibadahna hebat amat. Sampai ngangkang ka luhur ka kami mah karak ayeuna nempo ieu kaum kami teh ternyata ibadahna 400 tahun horeng mangsa naik ka luhur. Naon rahasiahna? Atuh cik syekh karena kami geus panteng hate ka Gusti Allah. Juhud dina dunya. Kami teh geus ibadah ka Gusti Allah. Tapi cik kata syekh kieu, cik nu kolot teh ya, Nabi Isa, kami 400 tahun ibadah sampai ngangkang dina wiridan. Aya anu leuwih hebat dibanding kami dibanding 400 tahun ibadah ka Allah. Cik Nabi Isa saha? Aya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cik eta
Syekh teh. Terus eta umat Rasulullah mah dina bulan Sa'ban cuman 2 rakaat salat bulan Sa'ban teh dina kitab Ihya Ulumuddin aya penjelasanna salat Sa'ban 2 rakaat tah eta ganjarana seperti ibadah 400 tahun. Ibu pernah salat 2 rakaat salat bulan Sa'ban tanggal 15 Sa'ban salat teu. Bahwa kadzabun bohong cinta kepada Kangjeng Rasul. Eta ganjaran seperti gitu. Cik Nabi sakieu. Be Gusti, ya Allah ya Rabbi, abi mahayang jadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulantaran 2 rakaat berbanding ganjaran 400 tahun ibadah ke Allah. Doana dijabah ke Allah. Makana Nabi Allah Isa alaihi salam engke di akhir zaman keluarna Imam Mahdi, karualna Dajjal, maka Nabi Isa akan kembali. Etalah wasilah ngadoa ka Gusti Allah karena cinta kepada Kang Rasulullah, cinta ka umat Rasulullah, dina ganjarana, dina syafaat Kangjeng Rasul. Piraku urang ayeuna teu cinta Kangjeng Rasul, piraku urang teu ibadah ka Kangjeng Rasul, piraku ibu-ibu teu cinta ka salawat mina. Betul. Eta kitu. Sakitu eta Nabi Isa cinta kepada Kangjeng Rasul. Urang piraku umat Rasulullah. Teruskan. Sanajan ieu urang hujan teruskan. Yakin, siap. Kembali kana agungna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sok ngadoakeun salaki telok. Ibu sok menta artos tara ka salaki. Ibu hayang meta jajan telok ka salaki. Osok ibu sok ngadoakeun tengah penting ka salaki telok cenah ge. Ibu lamun ngadoakeun ka salaki sok maca naon Bu? Bapak-bapak sok ngadoakeun ka pamajikan naon nu dibacakeun aku bapak-bapak? Ulma ini auzubikum min khubaisi. Oh lain eta mah. Ya ibu, lamun ibu arek ngadoakeun ka salaki, lamun bapak-bapak arek ngadoakeun kanu ngajadi istrina, janji Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asarot alai hajatuhu fal yuksir minas sholati alayya fa innaha takshiful humum wal gumum wal kurub wa tuktipul arzak wa takdil hawaid. Saha jalma anu kasulitan dina pangabuhdutuhna, lamun urang ripuh dina kahirupan, lamun ibu-ibu salaki hayang sukses dina pekerjaan, silahkan fal yuksir, lobakeun maca sholawat alaya ka kaula cik Kangjeng Rasul. Lobakeun sholawat, sholawat sampai bebas, sholawat nariyah, sholawat malaikat Jibril, sholawat Muhammad, bebas, yang penting sholawat ka Kangjeng Rasul, lobakeun sholawatna. Tah fa innaha taksiful humum wal gumum, saanyana urang maca salawat ke Kangjeng Rasul, menyebut nama Rasulullah, taksiful humum, bakal ngilangkeun kasusah urang, bakal ngilangkeun karupa urang, bakal ngilangkeun kah urangna karipuh. Lamun teh mah jabatan hayang diangkat, bacakeun salawat. Lamun teh mah lurahna pelit, bacakeun salawat. Lamun RT na terek gawe, bacakeun salawat. Lamun salakina terek gawe, bacakeun salawat ku ibu. Bahkan watok sirul arzak cik Kangjeng Rasul, siapa saja anu membacakan salawat anu loba tuksirul arzak, bakal ngalobakeun rezeki min haitsu la yahtasib, anu teu dihayang-hayang. Bahkan wa takdil hawaid, naon bae pangabutuh urang, naon bae pokona mah hayang nyandong salawat bacakeun Bu. Ibu cocok dalam salaki, ibu maca salawat hayang nyandong. Wah, dasar ge ulah. Bacakeun urang sholawat karena Gusti Allah Subhanahu wa taala geus ngamuliakeun kana nabi urang, ngamuliakeun kana namana Kangjeng Rasul. Tingali dina ayat anu ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngalah tela. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira
wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Dina Al-Qur'an apakah Allah menyebut ya Muhammad? Tidak. Allah menyebut Nabi sebagai pangkat Nabi. Allah menyebut nama sebagai nama Nabi bukan nama Muhammad. Kulantaran ke Allah diagungkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusak diagungkeun Kangjeng Rasul dina nabina. Ketika orang menyambut Nabi Muhammad, semangat lahirna Kangjeng Rasul, urang menang syafaat di Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu dina kahebatan Kangjeng Rasul ngamuliakeun Gusti Allah ka Kangjeng Rasul. Ingat dina Said Qatadah waktu keur perang Said Qatadah matana keluar kulantaran keur perang. Cik ieu Said Qatadah sahabat Qatadah sahabat orang-orang kafir anu bakal ngahancurkeun Kangjeng Rasul lawan aing cik Said Qatadah. Sampai perangna bersemangat Said Qatadah sampai matana ngolol. Langsung disambut ku Kangjeng Rasul, sahabatku yang tercinta. Ieu kunaon sampai kieu? Cik Said Qatadah memperjuangkan Kangjeng Rasul. Hajuk cik Said Qatadah, Kangjeng Rasul, abi teh hoyong mata abi kembali semula. Cik Gusti Allah, cik Kangjeng Rasul, Said Qatadah hayang semula tapi teu ibadah ke Allah, hayang kieu tapi ibadah ke Allah. Dijawab dengan adil ku Said Qatadah, Kangjeng Rasul Nabi mah hayang normal ibadah ke Allah. Dengan izin Allah membacakan bismillahirrahmanirrahim, maka matana Said Qatadah kembali semula deui. Etalah mukjizat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung deui. Terus. Oke, tenang. Can beres ieu waktuna ge. Urang kudu semangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul. Kulantaran urang jadi umat Kangjeng Rasul hebat. Jadi umat Kangjeng Rasul hebat urang. Kulantaran malaikat Jibril ge ngagungkeun kana umat Kangjeng Rasul. Eta encan ngagungkeun ka Kangjeng Rasul lancan ka umatna, ka urang. Dina waktu hikayatna, di mana waktu Allah ngadamel malaikat Jibril ala ahsani suratin. Malaikat Jibril eta dibentukkeun ke Allah rupa anu bagus pisan. Bahkan eta malaikat Jibril naros ka Gusti Allah. Cik malaikat Jibril ilahi punten pangeran abi, apakah aya makhluk Gusti anu leuwih bagus ieu dibanding kaula? Apakah aya makhluk Gusti anu rupana leuwih bagus ti kaula? Cik Gusti Allah, la teu aya malaikat Jibril iwati anjeun anu bagus. Maka tidinya malaikat Jibril syukuran ke Allah, tanda bagusna surah, tanda bagusna rupana malaikat Jibril sehingga salat 2 rakaat malaikat Jibril. Ibu garelis. Ibu aina bakal asup Islam. Bakal asup surga. Amin. Karena ibu sadayana makarak tiung. Amin. Jadi aina mah ca ibu teh calon surga. Kulantaran marake tiung. Balik pengajian tiungna dibuka. Berarti gugur calon surga. Eta malaikat Jibril salat 2 rakaat, sarokaatna nangtungna bae salatna 20 tahunan, 20.000 tahunan. Malaikat Jibril salat 2 rakaat, sarokaatna eta 20.000 tahun. Berarti lamun 2 rakaat 40.000 tahun. Hari urang lamun salat sok gancang ya. Kadang-kadang ngan 2 menit. Ibu-ibu lamun salat sok sabaraha menit, Bu? Ibu lamun salat sok sabaraha menit, Bu? 3 menit, 2 menit, 5 menit, jeung wiridan jeung ngadoakeun sagala. 10 sing tambah deui hayang ngaganjarana gede. Malaikat Jibril mah sarokaatna 20.000 tahunan.
Tapi cik si Allah kieu malaikat Jibril anjeun ibadah 20.000 tahunan. Tapi anjeun teh syukuran karena anjeun syukur non dina rupa anjeun aya anu leuwih hebat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat anu 5 waktu kadang sawaktuna 4 rakaat ngan 3 menit si ibu eta leuwih bagus keneh eta cik Gusti Allah dibanding salat anjeun 40.000 rakaat cik malaikat Jibril kunaon Gusti pan meureun kebal kami dibanding umat Rasulullah karena umat Rasulullah mah waktu ibadahna salatna kulantaran mahabbah ka Gusti Allah cinta ka Gusti Allah parentahan Gusti Allah betul tidak Bu ibu lamun salat karena memang kewajiban perintah Allah kan ibu lamun salat kita salaki lain ibu lamun salat iya bener-bener hayang diwiti salaki lain tapi kan orang sadayana ngagugur kewajiban karena perintah Gusti Allah berarti umat Rasulullah lebih hebat dibanding salatna malaikat Jibril ayo orang sadayana bersemangat menyambut kelahiran Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hikmah fadilah leuwih unggul umat Rasulullah dibanding yang lain. Tingali dina kitab Burdah dijelaskan. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karamin saranga ya Rabbi bil Mustafa wafir fakon nabiyina ngunggulan Kangjeng Rasul an nabiyina karena seluruh nabi anu 124.000 nabi ngunggulan berarti ngalahkeun karena nabi-nabi yang lain Kangjeng Rasul fi khalqin dina dadamelana karena Allah cap Rasulullah teh afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat bahkan Allah ngunggulan ngelehkeun nabi-nabi yang lain fi khuluqin dina budi pekertina karena Kangjeng Rasul mah ramah tamah hilim bager nyarios ka istrina teh sok Humairah bahkan Kangjeng Rasul mah ibu bapak lamun dek ngagugahkeun istrina teh telok mamarahan lamun ieu istrina opo Siti Aisyah maka Kangjeng Rasul tegera ngagugahkeun ngahargaan rahmat Allah ieu ibu-ibu dihudangkeun ku salaki sok mamarahan tara sok dek ngahudangkeun tara sok ngudahkeun tara salaki sok lamun tengah penting tujuanna ibadah ka Allah bagus eta salaki nu kitu teh bagus lamun tengah penting pamajikan dihudangkeun karena ibadah ka Gusti Allah walam yudanuhu bahkan nabi-nabi yang lain teu aya anu bisa nyarupaan teu bisa anu ngadeuketan kana keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan wa kulluhum min Rasulillah multamisun seluruh nabi anu 124.000 nabi sadayana teh elmuna menang nyandak tina cahaya Kangjeng Rasul sasiuk leutik doang eta bangsa Nabi Sulaiman gagah Nabi Musa gagah Nabi Isa gagah eta teh menang nyandak tina elmuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi umat Rasulullah lamun teu ngabanggakeun salah umat Rasulullah lamun teu memperjuangkan urang sedekah teu gede salah karena Rasulullah yang paling hebat Rasulullah yang paling gagah ibu cinta ke Kangjeng Rasul maabah kepada Kangjeng Rasul pernah can ibu cerik ibu yang pendak jeung Kangjeng Rasul pernah teh ibu cerik kulantaran salat sunnah kulantaran cinta ke Kangjeng Rasul rada hese ya ibu berarti ibu lamun hayang asup surga ibu menang syafaat Kangjeng Rasul lainnya teruskan yakin terus mual mamarahan mual ngambek mual ambekan siap kumaha abi bae geus kieu mah hujanan oke
Ibu lamun hayang asup surga menang syafaat Kangjeng Rasul, berarti ibu teh kudu cinta kepada Kangjeng Rasul. Lamun ibu cinta mahabbah kepada Kangjeng Rasul, ibu kudu ngabdi ka salaki. Ibu sok ngisikan jeung salaki. Ibu sok ngisikan jeung anak pikeun mam salaki. Ibu sok nyangukeun jeung salaki. Ensok, ensok. Ya ganjaran ibu lamun pamajikan daek ngisikan jeung salaki jeung anak tingali eta non beasna sabaraha itung beasna tah dina itungan eta bakal ngalebur dosa-dosa ibu, bakal menang ganjaran anu gede sakumaha itungan beasna, amin. Bahkan bakal diasupkeun ka surga Allah, bahkan menang syafaat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Berarti lamun ibu dititah ku salaki siapkeun. Ibu lamun dititah ku salaki sok molototan. Sok lamun barang titah sok harus suarana ka salaki. Sok saha awewena, saha pamajikan, pamajikan kiai tah, pamajikan Bapak Polsek tah, Bapak Dadramil tah. Teu hitungan sok bodo amat pamajikan saha. Lamun ka salaki nitah suarana harus melebihi salaki. Salaki nyeri eta ku Allah bakal dilaknat dina makhluk-makhluk anu aya di muka bumi ieu. Sedengkeun makhluk Allah di muka bumi saeuribu. Sakur-sakur anu kasorot ku matahari eta bakal ngalaknat. Ibu make bantal, pan bantal sok dipoe. Nah, eta bantal anu kapoe lamun ibu sok molototan salaki, ibu keren ka salaki, maka eta si bantal bakal ngalaknat kan jadi bikang teh atau pamajikan atau ibu teh anu ngereng kan jadi salaki. Ulah salah lamun kerna ibu udang sare nyeri beuheung. Kerna laknat eta baidum minar rahmat, jauh tina rahmat. Naon rahmat? Rahmat teh nikmat ti Gusti Allah. Lamun urang nyeri beuheung 4.000 bunya-bunya. Teh mana? Kan kudu kieu lain. Nah, berarti eta rahmat Allah geus jauhkeun ku Allah kulantaran urang salah ka salaki. Ulah sok nyalahkeun tatangga, ulah sok nyalahkeun ka anak beak, salah sorangan kulantaran teu ngabdi ka nu ngajadi salaki. Betul. Yakin betul. Berhubung waktu anu parantos wengi mungkin sakitu disimabdi bila mana ainu salanjutkeun dihapunten. Khutmal sofa dama kadar bila taufik wal inayah wal karam wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.